Anjir bos, duit zaman ayeuna mah ya bos, aya jarang-jangan asli bos. Naha halalibar lewat kalaluhur duit ayeuna mah hese ditewak aslina bos. So makanya duit tidak ayeuna mah halalibar lewat dana, lewat BRI link, lewat ATM BCA, lewat ATM Mandiri, haliber hese ditewak nam. Jadi teka jalan gang ayeuna mah langsung haliber. Matak ayeuna kudu boga ilmu hiber jiga nama bos, ameh rada katewak tah si cicis teh nya bos. Kade bos ulik ayeuna mah ilmu hiber tah pokona ameh rada bareunang duit teh bos.